Cek Imam Usmu'i yudhari hawahu summa yaktumu sirrahu wa yasbiru wa fi kullil umuri wa yakhsha'u. Dituliskeun eta ucapan nabatu pependeku anjeun eta hawa nafsu tong eleh anjeun ku masalah sakitu da masalah jodoh mah moal katipu pasti pendak najan cinta teu di aku. Sobaran eta ka nyeri dina dada matakan ulah sok loba cacarita baheum kapaitna cintaku nyalira mun jodoh mah pastina moal ka mana. Lobakeun ku anjeun ibadah ngadoa sanggakeun sadaya ka Allah Ta'ala tong sieun bakal jadi atau henteuna da eta mah atos aya nu ngaturna. Dijawab ku eta pemuda wa kaifa nudari wal hawa qatilul fata kullu yaumin ruhuhu ya taqta'u. Ditulis ku eta pemuda nabatu rek kumaha bisa nahan hawa nafsu lamun dina unggal poe unggal waktu hate teu pegat emut wae kaditu ka istri pujaan hati nu dituju. Nah bisa nyobaran ieu ka nyeri lamun dina unggal waktu tiap hari ieu ka nyeri teu pindah ingkah pergi ruh jasad asab bisa jeung diri abdi. Idza lam yusti sabra wa katama bisirrihi falaysa lahu mimma siwal mauti angfa'u tafafatahna. Ti Imam Usmu'i ka eta pamuda bila anjeun teu bisa mependena kana nafsu anjeun teu bisa sobarna teu bisa nahana kana caritana nyimpen hiji rahasia rasa cinta. Mangka henteu aya jalan kaluarna jabiti maot anu langkung saena teu ari ibadah teu ari usaha mendingan maot daripada nalangsa. Ngalongok dina poe anu katilu anjeunna kaget ninggal eta pemuda nyarandena batu nungkulkeun sirahna dipariksa teh atos teu bernyawa. Samina wa a'tana sumamucna fabalighu salami ila man kana bil wasli yamna'u pesan terakhirna tertulisna batu ti eta pamuda. Katapi jeung nurut abdi ka mama daripada ibadah usaha tara ngaji tara hirup ge jadina langsa kusabab dibutakeun ku rasa cinta. Mangka maut jadi jalan kaluarna tapi sim abdi gaduh hiji paminta dugikeun salam abdi ka anjeunna ka istri nu ku abdi dipuja-puja.
Salam inti nama, salam cinta, ti hiji pamuda anu telaksana. Cinta bertepuk sebelah tangan tea, akhirna sampai mati jadi jawabna. Bila cinta merasuk ke dalam jiwa, entep kana hate anak Adam jeung Hawa. Henteu aya ubar nu langkung saena, jabi tepang jeung jalmi nu dicinta. Ya Rabbi binabina, irham nabi wa umina, waghfir lana wa abina, waghfir lana wa umina. Indung tunggul narahayu, Bapa tangkal nada rojat. Indung nu wajib digugu, Bapa nu wajib dihormat. Salapan bulan ngakandung, tapi umin tepundung. Teu boga rasa kaduhung, pasrah kanu Maha Agung. 7 bulan umi ripuh, gawe berat teu mampu. Bapa ngan ukur karunya, henteu daya teu upaya. Dugi ka ngalahirkeuna, nalang sakabina-bina. Nyarita ya papadana, nyawa jadi taruhana. Kesang getih jeung cimata, kaluar henteu karasa. Tapi umi tetep bagja, anak salamet ka dunya. Orokna ing hakan, ditangkep jeung diciuman. Bapa cerik rek ngadanan, pinuh rasa kabungahan. 2 tahun disusuan, umi terus diripuhan. Kanyaana teu ngurangan, malah kadeudeuh nambihan. Dugi ka urang dewasa, umi malangna kacida. Sieun anakna cilaka, teu taat kana agama. Umi terus ngaduakeun, sanajan
jan anak nyusahkeun umi teliren ngadoa sanajan anak doraka dina waktos umi teu damang anak namah teu hariwang umi cerik nahan nyeri anak ukur bisa seri dina waktos umi wafat dunya teh asa kiamat jantung ratuk asa pegat mugi umi sing dirahmat di mandian diboehan jasad umi disolatan abdi cerik balelehan umi na jero pasaran diantarkeun ka kuburan cipanon terus ngecelakan kana pipi ngabaseuhan nu ayangan penyesalan Nabi parantos nyarita nu doraka ka indung bapa di dunya pasti cilaka di akhirat na disiksa pamugi ieuna doman sing dijantenkeun ganjaran ka umi di pakuburan dipaparin kanikmatan panungtung doa sim abdi ya Allah tepangkeun abdi jaga sareng umi abdi sasarengan ka kulawargi dina hadis nalika jalma mangsana hadir ajal seep umur jeung rizkina maka turun malaikat opat pisan narik nyawa dina dua suku leungeun asa dina beteung aya renggang cucuk ditariku nu gagah jeung ditusuk rarasa entina banget kasusahna langit jag-jagana jagat katindihan kubawaning banget paya rupa pias
Kesa ngucur dina tarangang seuk nafas eta maot karasana huru-hara kabe badan pada sakarat pohara barang nyawa nepi kana ti korona pegati tinggalan dunya jeung ahlina tutup lawang tobat rejem tinggulandang fitnah agama sarta iblis arudang ngarupakeun indung bapa rejeung sobat anu maoti hareula sing kolebat ngajak asup kana agama Yahudi agama Nasrani bari amis budi mawa cai dina gelas ngabibita anu kagoda eta cilaka nyata maka lamun iman kuat taat boga tangtu malaikat ngajaga tohaga lamun ipis iman amal nakacileun meureun iblis ngagodana bulan baleun paur sasar adu dulur masing awas sing curigati ayeuna bisi tewas abdi nyuhunkeun afwa sareng afiyah iman sareng Islam tetep henteu payah abdi nyuhunkeun afwa jeung afiyah iman sareng Islam tetep henteu payah Bismillahi ya ngawitan ngadamel abdi syairan nada berkah ti pangeran malah mandar kahormatan eling-eling ikhwan sing emut kana siksaan eureunnan kamaksiatan masing emut ka pangeran elingkeun siksaan kubur nu aya dina pitutur emutkeun sadaya dulur banget pisan siksa kubur siksa kubur dikawitna teu kapendak jeung ahlina luak
awak liek taya baturna sumawona indung bapana poekna taya hinggahna kajaba batur padungna kadung taya bandingna lalawora kana solatna kasahanyuhunkeun tulung lian ka Allah nu agung siksaan Allah nu agung sengseureun dan teu suwung barang jolmun karoa nakir mariksa bari ngagendir matak sieun kalaletir nu mata kudu jeung pikir nu ngakhirkeun kana solatna teu nyaah kana jasadna henteu sieun di akhirna disiksa kabina-bina tuluy disiksa jasadna digencetaneuh awakna tina suku kana sirahna pacorok iga wakesna diurug seuneu naraka kutina banget siksana panasna taya hinggahna ti naraka meunang ngeueumna tuluy jasad gegeroan tapi taya nu nembalan dunya mah henteu nulungan anging amal rejeung iman tidinya nurunkeun deui siksaan nu leuwih ti tadi piwarang Allah nu suci katelah orai nu sakti Sujaul Aqra ngaranna nu didamel besi kukuna urung ngagebur panona rubak pisan calangapna tuluy urang dipariksa ku orai Sujaul Aqra bari ngomong nu mariksa anjeun teh bakal disiksa sabab anjeun ninggal salat ibadah osok diliwat teu emut kana amanat siksa banget di akhirat tuluy orai teh nenggeulan ku izina ti pangeran ku kuku teu jeung aturan taya pisan kaadilan barang diteunggeul jasadna tuluy mebes kana taneuna kutina hawa bedasna 70 hasta jerona terus pisan salalawasna lamun can seep dosana disiksa eta jasadna asa ancur salawasna tah sakitu abdi mitutur kasadaya dulur-dulur urang teh kudu palaur emutkeun siksaan kubur ku bismillah dikawitan
sifat Rahman. Ieuna dom singkat pisan, nasihat ka ikhwan. Hayu batur geura siap, mumpung hirup ulah hilap. Lobakeun amal ibadah, bakal jaga di akhirat. Maot teh geus nunggu-nunggu, datangna sawaktu-waktu. Bari henteu ngetuk pintu, ngadadak teu mere waktu. Di mana ajal geus datang, moal bisa diperpanjang. Sanajan sadestik pisan, teu bisa ditambahan. Henteu raja, henteu rakyat, henteu rendah, henteu pangkat. Kabeh oge pasti maot, sanajan nabi ge wafat. Ari nyawa sareng badan, tiba heula babarengan. Datang waktu perpisahan, teu bisa dihalangan. Di waktu sakarat datang, hate pinuh ku karingrang. Napas maju kana beheung, hati pinuh ku kakeung. Di waktu urang sakarat, ditunggu ku malaikat. Nyawa maju mapai urat, arek ka mana nya lumpat. Napas anu panganggesan, kaluar ti badan urang. Bari nanang karak bengkang, badan kari tinggal tulang. Datang ajal kudu pindah, ka alam barja teh hijrah. Waktuna ninggalkeun dunya, menuju ka alam baka. Harta benda teu dibawa, duit dolar sawah lega. Menang ngumpulkeun baheula, bari meakeun tanaga. Usaha mati-matian, bari ngarempak larangan. Harta jadi kasombongan, ngahina ka babaturan. Nalika poe salatna, karna sibuk usahana. Nepi ka poe jakatna, bawa ningku sarakahna. Ibadah kapopohokeun, teu inget kana kuburan. Ibadah teu dilakonan, ngudag kana kadunyaan. Ari geus ngaler nying hareup, di tengah masih dakep. Ari geus baeut nang karak, anggota henteu bergerak.
Akhirna datang pasaran, akhirna tutumpakan orang. Akhirna datang pasaran, akhir tutumpakan orang. Kendaraan Bani Insan menuju ke alam liar. Di alam dunia tinggalin, teka bawa ke kuburan. Jadi milik ahli waris, si mayit mati ngalehes. Bati gede hanya kalna, di dunia kedul amalna. Hirup di alam dunyana, dandan ngagaya gawena. Hadis Nabi tos nerangkeun, di dunya pangumbaraan. Nah atuh kagenahan, teu taat ka Pangeran. Di mana ajal geus datang, kacidanya kalpisan. Hate pinu ku kakeung, dibarengan ku kasieun. Dina poe panganggesan, urang ti dunya pamitan. Liang kubur geus nungguan, jasad urang diasupkeun. Beuki deukeut-deukeut pisan, kana liang sempit pisan. Henteu aya nu nyaangan, atuh pugu kapoekan. Poek rupek henteu geunang, ngarumasana moal salah. Biasa di kasur endah, ayeuna kasurna taneuh. Babaturan jeung kenalan, sobat-sobat hande tolan. Teu aya nu ngabaturan, di kuburan teh sorangan. Mana harta banda urang, nu diala peuting beurang. Mana anu rek ngabela, nah diantep kaula. Kacida teh hanjakalna, teu amal di dunyana. Sing horeng nu manfaatna, loba amal ibadahna. Nurutkeun hawa nafsuna, dugi ka akhir hayatna. Kedul taat di dunyana, ayeuna kari susahna. Bongan melit baretona, kaula manu nurutna. Bongan bareto teu salat, kaula teu taat. Ka ulama karasana, manehna teu daek ngaji. Ayeuna geura rasakeun, ajab kubur jeung siksaan. Bari jawab pertanyaan, munkar nakir rek nyoalan. Lamun teu bisa jawabna, malaikat ngagebugna. Ku
besi urung panasna eta kitu siksaana angin jalma nu amalna loba taat di dunyana pasti senang di kuburna salamet di akhiratna caketan para ulama ulah jauh ti ulama pigawena ulah embung parentah Allah nu agung mungka anjeunna nyalindung urang teh meunang pitulung pek pigawe ti ayeuna saat can seep waktuna sabab dunia alam fana da pasti aya akhirna sabab maut teh nungguan jatah umur pasesaan nu diatur ku pangeran urang pasti ngarandapan disebut maut teh pisah tiraga keluar arwah najan jalma gagarongka di dinya mah kudu pasrah ari hirup nu ayeuna moal anggar salilana upami seep waktuna disebut maut ngaranna Allah anu ngarsakeun urang ukur ngarasakeun nikmat anu dipasihkeun ti ayeuna manfaatkeun kanikmatan teh amanat ti Allah nu sifat rahmat lamun hayang menang nikmat syukuran ka Allah amat ari nikmat nu ayeuna eta moal salilana da pasti aya tungtungna dugi ka maut akhirna mangka ulah kajongjonan nafsu ulah diayonan parentah Allah lakonan memeh datang patakonan hirup kudu ati-ati cing leres mayun ka Gusti amal kudu diteliti sing sae budi pekerti pikeun jalma nu dewasa anu normal boga rasa wajib jen pikeun jalmi nu dewasa anu normal boga rasa
wajib nyembah kanu kawasa, mun teu nyembah pasti dosa. Nu balek boga pikiran, wajib nyembah ka Pangeran. Ti ayeuna tafakuran, kaagunganna Pangeran. Allah anu Maha Agung, ayeuna pikeun nyalindung. Yu urang nedapi tulung, sangkan urang ulah linglung. Mun jaga alam disiksa, ayeuna sing rarumasa. Tobat tina gawe dosa, bakal tebih tina siksa. Sing alus tingkah jeung lampah, kade tekad ulah salah. Diajar ikhlas ibadah, saat can asup ka barjah.